Mun maneh orang Sunda, Bandungannya tepi karengse. Teu mana nyaho teu arti sobat sajati. Naon tah Dul? Amun maneh seuri urang ngilu seuri, amun maneh ceurik urang ngilu ceurik. Amun maneh labu urang ngilu seuri tapi kaceurik. Ah, mana mah suwe. Ya Dul, mana nyaho teu? Kunaon awewe leuwih milih lalaki nu goreng patut? Kunaon tah teuy? Ya daripada milih lalaki nu goreng mirik, ripuh atuh hirup aing. Ya teuy urang sabar lantaran urang boga hate. Mun boga batu sih, Arek dibarangkeun ka beungeut maneh. ah suwe. Dul, Dul mun urang jadi cucunguk mana arek jadi naon? Jadi kapur bagus ah. Ngapai hatu urang? Apa dulu teuing? Ya suwe mana mah. Ya teuy urang mah hirupna sederhana tapi mempesona. Hayang utah urang. Bingung nih teuy. Duit loba pangabutuh eueuh. Ah mana Dul, ai teu boga duit sok ngaku dulur kanu boga warung. Ya Dul, lamun aya jelema nu nyarekan atawa nu ngomongkeun maneh tong dibalas. Kumahakeun sih teuy? Cukup harebaceun ku maneh Dul, maneh geus bosan hirup. Teuy maneh nyaho teu ciri-ciri jelema anu wijaksana jeung sabar. Teu nyaho naon tah Dul? Eta jelema anu sanggup ngagirikeun tutut ti Bandung tepi ka Jakarta. Ah gelo maneh.